Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun. Dulur-dulur sadayana kumaha daramang mugia salawasna aya dina kaayaan sehat, dimudahkeun segala urusanna sareng dipaparenan rezeki anu berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng Sumping deui di channel Kang Jam-Jam Nikmat. Hatur nuhun pisan kanggo sadayana anu parantos ngadukung channel ieu ku cara like, komen, share, sareng subscribe. Mugia segala kahadean anu dipasikeun dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang parantos aya di tengah-tengah hamparan sawah Rancakalong. Upami urang ningali kasabuderen bentang alamna kacida endahna. Sawah-sawah anu ngalegaan angin ngahiliwir lalaunan sareng suara manuk anu silih sahut ngajadikeun suasana karasa tenang pisan. Di tengah kahirupan anu beuki sibuk, tempat sapertos kieu janten pangeling-eling yen alam masih ngayogikeun katentremna pikeun saha wae anu daek penghargaan sareng ngajagana. Sawah di Rancakalong henteu ngan ukur janten sumber panggupa jiwa pikeun para patani, tapi oge janten bagian tina warisan budaya sareng kahirupan masyarakat anu turun-temurun. Dulur-dulur sadayana, salah sahiji hal anu istimewa di tempat ieu nyaeta ayana sumber mata cai anu ngalir terus tanpa eureun. Hayu urang tingali langkung saket aya di palih ditu sumber mata caina. Nah, wargi lumayan ya sakedik deui urang dugi ka mata cai tawa sirah cai di dieu sebutna teh nya. Tuh tinggali pemandanganna. Ngan ieu nuju Cedeum, pami teu nuju Cedeum mah palih ditu teh katinggal aya Gunung Tampomas. Itu seueur oge anu nuju Pademelak Pare warginya sawah ranca tah ieu meureunan silsilah sebatna Rancakalong teh wargi. Sawah ranca ieu teh sawah anu jero nya kala wargi. Tilas abajak cair anu tutup pergi. Nah, kalau wargi ini sumber cairan wargi.